أعوذ بالله من الشيطان الرجيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين والله أعلم بمرادي التائبون العابدون nyaritakeun jelema mukmin anu bakal dibere surga ku Gusti Allah teh aya 8 rupa. Nomor kahijina at-taibuna mu'minun anu tararoba tina kasalahan-kasalahan mumpung urang masih keneh dibere kesempatan ku Gusti Allah. Ulah sok adigung-adiguna urang pakai tobat ka Gusti Allah. Nu paling hebat jam 3 peuting. Paling hebat. Setengah 3 hudang mandi wudu salat Allahu Akbar 2 rakaat langsung diuk merenung kesalahan-kesalahan. Geus pokona mah bisa dirasakeun lamun urang jam 3 merenung kesalahan-kesalahan. Sapoe, 2 poe, 3 poe, 4 dicoba. Tobat ka Gusti Allah dengan renungan-renungan peuting. Leles. Karena hati orang teh leuleus teu aya we panas-panas teu aya tenang ata ibu. Nomor kaduana al-abidun anu aribadah kabeh. Masyaallah. Ibadat ibaratun anil itsan bi fa'lin musyirin bi ta'zimillah ta'ala ala aqsal wujuhi fi ta'zim. Pelaksanaan ngagawean hiji ibadah ka Gusti Allah ngagungkeun ka Gusti Allah ngagungkeunana nu pohara pisan. Ya Allah. Ya'nihumul ladzina 'abadallaha fis-sirri wad-dharra. Jelema anu nyembah ka Allah dina keur sehat keur geuring. Ibadah ka Allah. Keur sugih keur susah, beurang jeung peuting. Qaumun akhadhu min abdanihim fi lailihim wa naharihim berang jeung peutingna teh ibadah we ka Gusti Allah. Dina hate teh boga pikiran kieu aing teh eueuh tadina ku ari aya nu ngaayakeunna Allah Maha Kawasa Allah pangeran aing geus aya aing dihirupan ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah abdi teh dihirupan ku Gusti dulur abdi tetangga abdi nu sebaya jeung abdi geus baralik abdi masih keneh dihirupan tur dibere sehat batur maya nu bengek darah tinggi
dan lain-lain sebagainya. Tapi abdi mah dibere sehat Gusti. Iya abdi teh sehat, abdi hirup, abdi segala rupa pake ngabakti ka Gusti. Naon ku Gusti dititah? Salat lah insyaallah letik perasaan salat. Puasa ya sapira puasa. Kecil lah puasa. Tahajud ya sapira tahajud. Tuh kan. Sedekah Gusti abdi mah jadi kanikmatan sedekah. Ngeunaheun perasaan sedekah teh. Haji kobok itu mah. Nyantu niat timpiatu asal aya indungna be nikmat. Fakir miskin. Tah. Ibadah ka Gusti Allah nyaan. Eueuh nu di dalam naon perintah Allah. Salat siap. Urang kan ibadah teh ku ari mah berat, asa beban. Tak perintah syariat. Keur ngeuna urang diuk. Ngadeng suara azan Allahu akbar Allahu akbar di dalam urang jam. Asa naik ngawuduk cikeme. Salat ih cepet abad. Ngapain ngadengin aja? Ngapa ngadengin azan teh? Eta digerokeun ku Gusti Allah kan hakikatna mah eta. Beres azan aya babaturan. Din, saya kira di mah aya. Ieu milu jeung aing. Enaon mah? Iya motor kan tadi teh geus ditawar 10 juta. Belah ditulis nawar 12 juta. Jadi lamun jadi mah geus 1 juta. Eta masjid teu kadeuleu leutik masjid. Masjid teu kadeuleu sakitu buat dayana teh diliwatan bae. Teu kadeuleu padahal azan teh Allahu akbar Allahu akbar. 2 juta anu kadeuleu. Capek. Ibadah ka Gusti Allah. Berangkat. Din, sia kana di mah. Emang enak. Motor kieu teh kan ngawar 10 juta, dibelah itu geus aya nawar 12 juta. Jadi lamun jadi urang sing 1 juta. Milik moal ka mana? Tetep urang salat heula. Diudag-udag ge lain milik mah lain bae. Sanajan teh diudag aya milik mah milik tapi tetep urang kudu salat heula. Ayo salat jeung aing sia. Moal rebon nu di laut. Geus aya tulisanana nujang urang ka jenting di timur tengah kudu datang ka urang. Teri nu di lautan Cina geus aya tulisanana di huluna bakal di dahar ku urang kudu datang ka jeung kumaha carana bae. Yes, ya kudu boga kayakinan aing ngaji pan unggal minggu ka Cilongok. Babaturanna teh kieu Din. Saya dek salat bae geus aing mah dek heula bae ieu mah lamun teh mah jadi 12 juta atuh sia mah atung jatuh milu ngeutu mah los tas blang aing mah sapira duit 1 juta tapi aing ieu ninggalkeun berjamaah sabaraha ganjaranna leg-leg ku sia 2 juta loh ngomong doang. Ya Allah, udah kabengbat bae ke dunia kabengbat bae. Ya Allah ya Rabb. Eta mah tarolah keuntungan, aya tah mah hasilna ieu lain. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ujazah. Siap-siap jangan dekat masjid. Jool bae baturna. Waalaikumsalam. Ka mana? Ente nah yang kapanggih be jeung sia cle be di kopi. Aju aing teu mau rokok kebeneran atuh pangmeulikeun heula dibelikeun aing plak. Eta pan uplek tah ngarokok. Ngopi ngarokok deureus rokona tinyana mah pun ti urang keneh. Aju terus bae. Salat geus ka mana bae. Tah eta kan rugi jasa. Coba lamun hebat mah kieu ente mah kopi ieu ieu ka kieu gampang orang ngopi gampang ngarokok tapi orang salat teh lah berjamaah ya tuh salat panjang keneh waktu teu bisa
aing mah ieu lamun teu berjamaah ngageter hirup. Tanginaheun Gus gitu ya Allah ya Rabbi Gusti. Al-abiduna nomor kedua nu ibadah ka Gusti Allah berangjeng peting sarra wa dharra. Keur boga keur teu boga tetep ibadah ka Gusti Allah, sehat jeung gering tetep ibadah ka Gusti Allah, berangjeng peting tetep ibadah ka Gusti Allah, tentu ku Allah engke bakal dicoba. Oh sia teh ku aing dicoba keur loba mah ka aing ibadahna para cik ku aing dikurangan ku ari dagangna merosot, ekspor impor geus eueuh ku ari, bahan bakuna geus eueuh, properti ting jarungkal ku ari, toko kitu keneh, Indomart ge geus tinggal bangunanna doang, sabar subur ge barali karyawanna. Oh cingluh ge ku ari geus hampir-hampir goyang. Ayo sia di kaluar-luarkeun karyawan mulai cak karyawan teh aing geus ngaji tetep aing geus ibadah. Oh, waduh mantep. Kamari aing loba duit ibadah coba ku Gusti Allah tak jadi bere kokocoran duit ngaji tetep Allahu akbar malah jadi imam gua ini. Sekali jadi imam, atau aing kegiatan, aing kegiatan aing pabrik ente, dagang ente, aing gas aing mah, beh ganjaran aing gede jadi imam. Si akur tapi itu akur mah moal aing, si akur hayo bacaan aing geus jadengekeun, mun bener atau aing silakan jadi imam, mun teu bener aing makmum ka sia. Bersih teh budaknya. Kan aya jelema yang jadi imam bae, mun sliding ku batur jadi imam. Ieu mimbar geus dikontrak ku aing. Satungtung aing aya awas ya teu meunang sangalengka ka di awas ya. Ambo. Aduh, aki-aki goblok tuh. Al-abidun. Gering urang setik tetep bae paksakeun. Allah. Biasa bae. Saha nu nyaho gering eta anu terus maot, aju urang salat bae kan mantep. Ya Allah. Dua Alhamidun anu mararuji kabeh ka Allah ala kulli hal setiap situasi jeung kondisi kumaha bae selalu muji ka Gusti Allah. Jelema anu muji ka Gusti Allah dek teu muji kumaha atuh, dek teu muji kumaha sabenerna mah ka Gusti Allah. Urang teh eueuh ka aya nang Allah, ya Allah ya Rabb alhamdulillah diayakeun. Geus aya di hirupan Gusti alhamdulillah. Abdi teh diurus ku Gusti. Sanggeus diurus urang sehat alhamdulillah dibere sehat. Geus sehat tepan karasa kuari dahareun nu amis karasa amis, nu asin karasa asin, pahit karasa pahit, peuheur karasa peuheur. Eta kan ngaranna sehat lokos kitu teh. Gusti alhamdulillah. Alhamdulillah. Peuting karasa peuting, beurang karasa beurang, pan kadang-kadang jelema teh sehat bah beurang teu karasa beurang, peuting teu karasa peuting. Teu sehat ngaranna. Ieu mah sehat alhamdulillah. Muji ka Allah. Ya Allah ya Rabb. Ketika orang dibere gering sales mah masih muji alhamdulillah. Lah sapira sales mah batur mah lumpuh. Urang dibere laleles tapi bisa kere lempang. Alhamdulillah Gusti kekarek dibere leles batur mah geus teu bisa lempang. Dibere orang geus teu bisa lempang. Alhamdulillah Gusti batur mah teu bisa diuk, diuk bisa keneh. Bisa orang atuh mah diuk, bukan bisa diuk, tapi teu bisa lempang. Alhamdulillah batur geus bisa diuk-diuk acat. Bari mah bisa ngedeng doang, tapi robah mah bisa batur bae teu bisa robah-robah acan abdi mah ya alhamdulillah ngedeng mah bisa, robah bisa. Ngomong mah ngeunah. Kadak dibere pararanas beungeut bae ge. Batuk saeutik, maju bae. Teruskeun salat.
Neng bilang, aing mah geus baal salat, bongan ku Allah dibere gering. Gusti Allah tolol teh budak. Ku aing nyoba ka sia. Muji terus ka Gusti Allah. Alhamdulillah. لأن الله أخبر عن أهل الجنة بأنهم يحمدون الله تعالى sebab Allah ngabejaan ka urang kabehan tentang ahli surga bahwa ahli surga teh maruji selalu ka Gusti Allah dina Al-Qur'an dijelaskan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin selalu maca alhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wahum tung undanganana ucapanana ahli surga alhamdulillahi rabbil alamin takan jeung nabi kana nabi idza atahul amru yasru qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat idza atahul amru bi kurhi qala alhamdulillahi ala kulli hal lamun kangjeng kadatangan perkara nu ngabungahkeun macana alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat tapi lamun nilai hiji perkara kadatangan hiji perkara pika embungeun macana alhamdulillahi ala kulli hal ya Allah ya Rabb masyaallah tuh ya awwalu man yud'a ilal jannah yaumal qiyamah alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal fis-sarra'i wad-dharra pangheulana jelema anu disambut anu digerokeun anu diprioritaskeun ilal jannah ka surga yaumal qiyamah jaga di poe kiamat alladzina yahmiduna Allah ala kulli hal jelema-jelema anu maruji ka Allah tina setiap tingkah fisarra'i wad-dharra kabeh ge atuh Allah tinggal muji bae geus ka Gusti Allah mun hayang pangheulana digerokeun ka surga geus bae urang selalu bersyukur muji ka Gusti Allah dengan bahasa alhamdulillahirabbil sok biasakeun ti kuari hiji at-taibun dua al-abidun tilu al-hamidun as-saihun nomor kaopatna as-saihun teh ditafsiran ku Imam Jalal teh as-saimun nu pararwasa kabeh ya Allah padahal asal nama saihun teh anu nyuksruk berangkat ninggalkeun lembur dalam rangka ibadah bahasa kerenna mah berkelana tapi berkelanana lain yangan ani ieu mah berkelana si seuri heran aing mah ieu mah berkelana ibadah ya karim ya Allah as-saihu jelema-jelema anu ninggalkeun lembur ibadah ka Gusti Allah keberanian si Imam Jalal nafsiran as-saihun ku as-saimun lantaran jelema anu puasa teh kapan ninggalkeun kangenahan dahar kangenahan minum kangenahan jima ku ninggalkeun dahareun inuman jima maka sarua jeung jelema anu beberangkatan ti imahna ketika jelema berangkat ti imahna menuju satu daerah eta teh kapan ninggalkeun kasenangan-kasenangan
sapoe 2 poe mah kadang bekal aya keneh 3 poe 4 poe bakal aya keneh tapi kabelah ditu mah lazat adalah geus bekal ketika geus bekal nyana tawakkaltu alallah na eta saihun nu puasa ge kan kitu sanajan teu ngomong ka Gusti Allah sarua jeung kieu Gusti abdi teh ieu teh dibere sehat ku Gusti tapi abdi ayeuna erek ninggalkeun heula dahar ninggalkeun heula nginum ninggalkeun heula pamajikan jiba moal lantaran abdi teh ieu teh rek berangkat ka Gusti ieu mah hayang menang ridho Gusti padahal mah dahar halal minum halal jima halal tapi abdi hayang ngadeukeutkeun diri melalui pepegatan ala kadar datang ka magrib ai geus magrib mah abdi ge eta mah qada daharna ge eta mah nu biasa sapiring jadi 3 piring ai sia naonan goblok cek Allah ayeuna pepegatan ulah rosa teh gatu magribna hampura bae Gusti mah tah eta kan pepegatan dagarana saihun oh jadi atuh majaz lah cek ahli bayan mah teh saihun wow gede ganjaran anak was Senin Kemis atau Rajab ya saihun sepuguh Ramadan sorga ya Allah sakitu ge dibejaan komo mun teu beja engke sia mah nyedekeun ka aing di akhirat nyedekeun begitu ku malaikat ditimbang balu puasa Rajaban bongan ki uci teu ngabejaan mana tak ki ucina tolol ya aing ke di akhirat di demo ku sia ai kitu mah geus ngabejaan aing datang aya naon jojoakan aya naon hah tadi bejaan tadi bejaan naon bos Rajab ulang ngirung atuh sia ngomongna sia ulang ngirung ngomongna itu aing malahan deket ka sia as-saihun ya Allah ya Rabb ya nomor kahiji as-saimun tapi wakil cek sakalma ieu dina hadis cek dina hadis siyahatu ummati as-shaum tadi atawa talabatul ilmi jelema nu neangan ilmu agama eta adalah saihun ninggalkeun lemburna ti Belaraja ti Cisoka ti SPT SPT teh Sepatan ti Bogor ya dikurokeun suka taneuh suka bumi maksudna pan digelag-lagan sudah ninggalkeun lembur ngaji neangan ilmu Allah saihun surga eta keur carita masih keneh saprovinsi urang lewat Jawa Tengah Jawa Timur makin jauh makin gede ganjaran wah cenah urang mah kamisro wah habis di jero cangro kacang di jero sukro suuk di jero babari comro oncom urang Sunda mah babari nyieun ngaran teh babari cilok aci dicolok cireng aci digoreng ya babari jasa geus waduh nyieun ngaran sadaek-daek bae ha aya deui basreng bakso digoreng macam-macam disebut jauh tinggalin zaman tah saihun teh talabatul ilmi santri-santri santrian sebab yantaqiluna min baladin ila baladin fi talabihi katilu saihun teh al-guzat
al-mujahiduna fi sabilillah jelema nu perang ngaluhurkeun agama Allah. Masya Allah. Saihun. Kangjeng Nabi idzam tana minal ukli wal syurbi wal wiqai wasadda ala nafsi abwaba syahawatin fatahat alaihi abwabul hikmah wa tajallat lahu anwaru alimil alamil jalal. Saihun teh jelema-jelema anu pararuasa ninggalkeun dahar nginum jima hayang menang ridho Allah, berarti jada pepegatan jeung kalazatan dunia. Di mana-mana jelema nahan dahar nahan nginum nahar jima jeung nahan jima jeung pemajikanana nutup lawang syahwat. Kangjeng Nabi eta teh bakal infatahat alai abwabul hikmah, bakal kabuka lawang-lawang hikmah wa tajallat lahu anwaru alamil jalal, bakal ebre cahaya alam jalal. Mentak cek Kangjeng Nabi leuletikana kieu bae heula, man akhlasa lillah arba'ina sobahan zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisan. Saha jelema anu ngamurnikeun, ngaikhlaskeun, ngabersihkeun tina dahar nginum jeung jima puasa 40 poe bae bakal zaharat yanabi'ul hikmah, lahirlah sumran-sumran hikmah timbul tina qalbuna bakal kana lisan. Engke lisanna bakal dibimbing ku Gusti Allah sebab qalbuna bersih 40 poe. Ulah dahar ulah nginum ulah jima jeung pamajikan 40 poe 40 peuting paeh bisa. Lain hajulah sakaligut peutingna saeutik bae berang tapa ngaran tapa. Ya Allah ya Rabbi abdi teh teurik belajar tapa we dina bulan Rajab teh di pepegatan heula jeung sangu jeung nginum jeung jima peutingna ala kadar be urang teh lobakeun tafakur ka Gusti Allah tadarruk ka Gusti 40 poe coba ge. Ieu cak Kangjeng Nabi man akhlasa lillah arba'ina sobahan 40 poe bersihan zaharat yanabi'ul hikmah, bakal lahir sumran-sumran berhikmah. Geus omongan urang teh anu tatadina ku pamajikan tilok didenge ku ari mah didenge. Tatadina pan pamajikan ka batur mah daek kadang kana kasala ki mah tilok. Asal-asal ki ngomong mah ngajebian jeh. Salon jeh kitu bae anak pan urangnya. Ha, coba ge 40 poe urang tapa. Beuh pamajikan ge ujianna nampe di urang. Coba Kak. Ngomong sih Kak abdi asana rindu. Masyaallah eta bersihan 40 poe. Saihun ngaran. Masyaallah. Jadi engkena lamun geus berhikmah min qalbihi ala lisani atuh payasiru minas saihina fi alami jalalillah al-muntakirina min maqamin ila maqamin wa min darjatin ila darjatin. Jadi engkena kasupkeun nanya ngalalakona fi alamir ruhaniyah mindahkeun alam jasad ke alam ruhani atuh kudu ditapaan. Iyalah ngaranna saihun. Saihun. Di Bani Israel baheula teh aya hiji perguruan di mana-mana asup kadinya guru ruhani. Kita puasa tapa ngaranna riyadhah 40 poe 40 peuting. Lanjut ku ari ge masih.
masih bala di Israel, di Bani Israel. Asal geus tapa 40 deleujeng degena berubah. Ambeuna berubah. Kuari geus jadi aya di alam ruhan. Hebat eta perguruan ruhani mun kuari thariqah nu asli. Nah, aya hiji jelema asup ka dinya. Eta teh bagi teh tukang zina, lacut mabok. Aing asup ke perguruan ieu lah. Riyadhahnya 40 penting biasa bae cara itu sesuai jeung aturan guruna. Baturna lah lulus nya mah henteu. Batur lulus nya mah henteu. Dedeuleun batur geus beda, dedengean geus beda. Perasaan geus beda nyana mah tetep bae ngabagen. Laporan ka guruna. Cenah cak Kangjeng Nabi. Man akhlasa lillah 40 subahan yuharat yanabiul hikmah min qalbi ala lisan. Kula geus kurang kumaha cak cenah ieu. Geus ninggalkeun lembur, ninggalkeun dahar, ninggalkeun nginum, ninggalkeun jima. Tapi kok batur lalu lulus kula henteu? Mana ucapan Kangjeng? Bau nungtutnya na. Cak guruna tenang. Dipandian ku guruna. Pandian doa. Bareng guru. Bareng sia. Bareng doakeun ku guruna. Di mana ieu sih kasalahanana? Menta ka Gusti Allah ya Rabb. Ieu budak teh hayang bener tapi ieu geus diriadahan 40 teu penting masih keneh di mana kasalahanana. Dibere ilham ternyata orangnya anak jadah. Anak zina, bahkan indungna masih zina keneh. Ieu gangguanna ti indung. Oh, gangguanna ti indung. Langsung didatangan ku guruna. Nyai, wah order ya jadi. Siapa tuh nyokan pakai sorban meren, anggap order baik. Kecuali si eta elos. Bantu aing. Yaksi. Ini bangsa apa berenya. Lu datang teh pajadek mau order. Naon sih? Iya. Kalengitan anak leungit cek anak kugu. Waduh tukang neangan order. Lain masalah gitu. Bi anak aya di pesantren kula. Di pesantren. Sanunita teh budak pondok. Aing mah teu sudi teu ridho. Oh, paingan. Tuh kan? Jadi ieu budak teu nepi-nepi teh eueuh ridho ti indung. Iya cek manehanana ieu anu jadi cikal bakal ngalanjutkeun perjuangan naon lah pokoknya perjuangan maksudna perjuangan naon bisnis non migas. Oh ya anak kula horeng pesantren paingan kula teh angan nu bae tah ieu mah ridokeun bae nya binya ridokeun anak geus pesantren di imah di ditu bahkan geus 40 bener leungit geus 40 poe. Ieu ngajakan apa hayang sorangan manehanana hayang mengabdikeun diri ka Gusti Allah lantaran kaya miskin beungar nu kumaha ge bakal pae becek man lah mani ngabdikeun diri bae ayeuna riyadhah masyaallah teh budak ku suci-suci teh pikiranana padahal dibere dahar tina hasil non migas. Tapi ya budak naon gitu jadi bagus. Saya tuh diridokeun atuh geus ieu sabodo jana deuk ibadah mah ka Gusti Allah. Balik deui geus diridokeun ngadoa deui. Memeh ngadoa cik anakna, mama abdi kuari geus berubah. Pemikiran abdi dedeuleuna indung. Tah diru jadi urang deuk usaha nu mentek ngajejes bae. Indung ditoler-toler mah. Urang dek naon indung tak indung pengabdian urang ka Allah tapi wasilahna kudu aya ridho indung birrul walidain masyaallah
cak guru date sia perasaan gue. Kuari mah geus hayang nanaon cenah hayang jeung Allah tah eta. Geus teu hayang diberenan teu hayang atuh mah geus jeung Allah. Tah urang teh ibadah supaya datang ka dinya tah supaya datang perasaan teh jeung Allah. Urang mah dongeng doang pan. Atuh dongeng doang mah ria doh henteu naon henteu. Kita puasa Senin Kemis bolos. Kita puasa Rajab bolos. Kita puasa Ramadan hampir. Kumaha asa yahun masyaallah indah ya ka makom ruhani urang puasa beta puasa nyetikan tapi dahar mah dahar tetep nginum tapi saeutik beda ge perasaan lain deui dedelan lain deui aju embung ka mana-mana embung ka mana-mana Sayhud kan ya kari lailah jelema mukmin anu bakal dibubungah ku surga 8 nomor kahiji at-taibun nomor kadua al-abidun nomor katilu al-hamidun nomor kaopat al-as-saihun jelema nu pararuasa ninggalkeun kalazatan dunia menuju ridho Allah atawa talabatul ilmi ninggalkeun lembur demi untuk meraih ridho Allah melalui ilmu Allah. Teu asup salian teh ilmu Allah mah ilmu teh kan kabagi dua aya ilmu dunia aya ilmu akhirat. Nu dimaksud di ilmu akhirat. Ilmu dunia mah kacau bae. Ilmu dunia nama ilmu dunia nu lain ilmu akhirat ilmu dunia kacau. Ieu bae ilmu akhirat. Atawa guzat al-mujahiduna fisabilillah. Mantap Kangjeng Nabi Isa disebut Masih Saihun Masihum Isa Al-Masih Ibnu Maryam Isa Masih teh nya nama teu boga tempat Kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat tinggal matak leumpang we terus sama dakwah terus Masih Ibnu Maryam teu boga tempat mantap urang kuari riweuh amat teu boga tempat bagi kudu membingung Kangjeng Nabi Isa mah teu boga dibogain sajengkal aja. Ya Allah. Nu laloba ge ditaringgalkeun ku urang geus itu urang kumaha Allah bae. Cenah dibere alhamdulillah, teu dibere alhamdulillah. Tah supaya datang ka dinya tah. Hese. Karena balalender tuh. Budak jasana aing mah teu pernah ngawakafkeun eta ka masjid. Kok pajar wakaf bae. Ieu tuh Bapak Kolot wakaf. Atuh kunaon teu bebeja ka aing teh Bapak Kolot jigo. Kahayang aing Bapak Kolot ngawakafkeun teu bebeja ka aing. Geus aing masjid dijual. Masyaallah, kayak lain nambahan wakaf pendahan ngejual wakaf. Lalakon teh lamun geus caritakeun alam ruhani ieu teh kapan kudu aya anu ngatur tentang ruhani ngaranna eta teh ilmu batin nu ngurusan ilmu zahir mah gampang kadeuleu ku mata tapi ngurusan ruhani mah anu bahayana jelema anu can usul ka Gusti Allah geus milu-milu ngurusan batur ngabeat kita zikir milu thariqah ka manehanana dengan catatan kena mayar maharna make emas goblok meureun ruhani sih make mahar iknat tah mah geus kitu bae eta loba murid engke teh abeh loba murid aya loba murid bapan alhamdulillah balum mere salah atau aing mah yang loba murid teh lain masalah aya dibere abeh agung abah agung aing lobaan mangke
nu mentak mun encan usul ilallah ulah osok ngabeat batur sorangan heula sorangan geus datang ka mana perasaanana aju aya tanda jelema nu geus usul teh aya tanda minimal 3 tanda minimal geus teu bisa dibohongan geus ketika aya jelema nu ngasup-ngasupkeun thariqah saha guruna anu kan aya tanda aduh karunya amat eta takabur tuh budak ngasup-ngasupkeun thariqah ieu cek janekeun ibadah ka urusanana aya syariat mah syariat thariqah mah lain kudu geus usul ya tuh usul nu nyaho tah iwal ti Allah pan aya tanda tangkal ge dipelakeun sirungan kadeuleu ku urang sirungan ajo kembangan kadeuleu jubuahan atuh sarua teh ge ku ahlina mah kanyahoan tah ieu kan ku ari loba thariqah kajajaden main beat bae make emas sekali beat 10 gram atau sapi hiji teu mah ilmu jurig teh bagus kitu mah atau ente ceri bakalah asal balai zikir we ulah atas nama thariqah setungtung make atas nama thariqah make aturan ieu kan rek mindahkeun alam tina alam jasad ke alam ruhani kan di alam ruhani urang urusan roh tinggalin ke bakalna jasad zikirna ge kan urang teh kuari mah zikir ruhani geus lain zikir jasad geus lamun zikir ruhani engke urang bakal ngelengan sebab asbab dibawa kana roh geus kudu anu ngabimbing ieu teh basuda asa yahu jelema anu ngalang-lang buana berangkat ninggalkeun jasad ndek menuju ruh as-sai'un batak di manaan as-sai'un pasti atuh sorga ieu mah jelema sorga neangan kuari urang teh anu bebeneran deuk ka Allahna anu lalampahanana teh lillahi ta'ala di lembur urang teh angan kiai namun salat nulillahi ta'ala alamun ngazakat lillahi ta'ala kiai eta lamun ngaji embungeun dibayar nya nama tilok make turga target lamun make turga target eta mah lain kiai nu kitu mah ngaranna ronggeng mun aya kiai make target nu kos kitu ngaranna ronggeng kiai hijikeun jeung sinden Karawang saipun mah lain kitu lillahi ta'ala oh sasalaman ipis teu kudu usaha mah lillahi ta'ala ditarima ge paling 10.000 barang mung kandel mah teu kudu ente ulah ente aduh la ilaha saihud ya eueuh di urang perkumpulan halqah riungan thariqah eueuh kuduna makan aya babacaanna khusus tujuanna khusus nu ngabimbingna khusus cara ashabus supah geus ulah hayang nanaon geus abe ulah kabita neuleuh motor teu kabita neuleuh mobil teu kabita neuleuh jabatan makomo hiji we Allah lah cenah kiai ulah kos kitu cenah ngomongna kumaha cenah mun jelema kos kararitu engke ieu sanu ngurus nagara ulah waka ngomong kitu sia teangan aya nu daekeunna goblok ye ulah sok aju ulah ngomong kitu cenah kiai beusi jelema kararitu kabeh ulah waka ngomong kos kitu aya nu endegna jadi gantung sia ku aing eta sok areng ngomong kitu atuh cenah lain syariat Kangjeng Nabi cenah kos kitu mah kumaha lamun jelema kararitu kabeh ayo saha nu endegna ayo ninggalkeun warung ninggalkeun toko ninggalkeun tani ninggalkeun bisnis ninggalkeun pamajikan ibadah bae ka Gusti Allah
Haju cek jana ngomong atuh mun kos kitu kabeh teh ulah bakal ngomong kos kitu kabeh sia we endeuh ka moal. Tembak siapa ini? Parangsana naon beureu. Hese ugu. Pan Kangjeng Nabi mameme diangkat jadi rasul teh hubiba dibeke ka resep kola. Nyepi heula Kangjeng Nabi teh dibere embung babarengan jeung makhluk jeung jelema teh dibere embung ngadenge suara-suara jelema teh dibere tebet tangah hiji jeung jelema teh hubiba ilayal khala resep nyepi datang ka Kangjeng Nabi teh naek ka Guha Hira sorangan memeh diangkat jadi rasul teh mawa bekal Kangjeng Nabi teh Zam-zam ala kadar roti ala kadar korma ala kadar pertama Kangjeng Nabi teh di ditu teh kan saminggu ke naik deui ka ditu teh jadi 12 poe naik deui 15 poe dibere resep nyorangan di Guha Hira teh eta gunung teh can pernah katincak ku jelema Kangjeng nu ngamimitianana masyaallah ibadah bae ka Gusti Allah teu hayang ngadenge suara-suara studi ka Gusti Allah lempeng ka Baitullah ibadah tahanus ngaranna dibere resep kos kitu nu mah tak wajar lamun malaikat Jibril datang sebab keur nyorangan urang mah kuari can pernah riadoh di pondokna ge di pondok modern boga jaringan organisasi barang datang ka imah dek urusan agama ti mana horeng tai podol sero teu pernah tapa ieu di pondok pesantren Salafiyah bae kuari geus unu tapa komo di SMP lain soreng senawiyah maksudnya lain ulah tapi lain dek urusan agama tah mah tarasi ulah dipotong atuh kiai sekaligus ngomongna ke admini jeung terasi kan jadi beda ubaing bae aing ngomong tah engkena jadi kada demes kana dunia kada demes engkena kada dunia lah cenah kiai henteu ieu mah dek nyon pondok pesantren modern tapi teu kada demes kana dunia nonggeng aing mana jelemana beungeut tak kos kumaha beungeut tak kos kumaha Kiai Salafiyah hese ngariung asal tadi dibere berkat bae haju bae ngahiung ulah sok kasinggung ieu mah deuk nyaritakeun lain nyinggung hese maksudna hese mantak neangan kiai nu asup ka Golkar lillahi taala mana coba kiaina mana sia asal teu ikhlas atuh mal beres maksudnya ulah lain ulah berarti hese itu kelihatan hese atuh mangga bae tah mah henteu cenah nu di NU mah ikhlas mana bangetna banget mah ikhlas kos kumaha emang lain je ente cenah nu di HTI mah ieu mah dina di huruf dah maksudna kumaha kieu kudu riyadhah heula geus beres hasil riyadhah ket teu hayang kana dunia nafsuna geus bisa dielehkeun hasil riyadhah hiji waridu di deuleu agama mangga deuk dicing di NU macang caya deuk boga organisasi mangga deuk di HTI sakae deuk di hurud di Muhammadiyah sabodok geus ikhlas jasa acara ieu mah deuk di Golkar bae lantaran ieu mun kiayan mangga asal ulah resep geus kana dunia demi agungna bangsa jeung negara aing dicicing di Golkar aing deuh nyieun yayasan teu hayang aing mah kana dunia
ieu mah bener-bener kadidik atuh mah tuh kan hasil riadoh heula engke karasana mahnit jelema lamun geus tersep kana dunia urang hayang deket tapi lamun resep bae kana dunia urang embung okos ka Habib baheula mah urang resep jasa ka Habib teh lantaran teu resep dunia ya sing iki mah mengkonon ka kiai deh ka kiai ka guru baheula mah kan diajeng-ajeng mama sumping kuari mah itu guru datang deui karena ke minggu kamari ku geus datang deui bejakeun aing eueuh kitu geus teu hayang kapake jeung guru goblok ulah disalahkeun habibna ulah disalahkeun kiaina nu disalahkeun kepribadianana cinta dunia ajakan ngaji ku kabehan nongkrong sapeker dulur ayo orang ngararaje teu hareangeun masyarakat kunaon lain deuk ngaji di benak hatina hayang dibere di benak hatina hayang meuli ban setipan pun siang hooh bersihan riadoh ngaranna sok geura di gunung urang cicing udag ku jelema di leuweung urang cicing di udag ulah aya hayang dibere ulah hayang dunia hiji Allah as-saihu puasa teu dahar teu ginu mah gampang tapi puasa ulah hayang dunia mantak lamun hayang lu sahabat datang ka Kangjeng ya Rasulullah kanaon abdi mah ieu teh hayang luhur mungguh Gusti ibadah abdi hayang dihormat ku jelema ulah menta ulah menta dihormat ku jelema satungtung sia menta moal dihormat jeung bakal dijauhan ku jelema kok kitu sia Rasulullah sebab dunia dipake karesep ku kabehan siana resep atuh besi kacokot kan ku sia usahakeun sia ulah menta bahkan batul mere ge ku sia ulah ditarima coba ge mun teh diudag ku jelema coba abdi rek meraktekeun dipraktekeun ku sahabat masyaallah datang ka ngarumpul di sisi imah ya ini kamarana ieu kula ieu mawa ieu korma ieu mawa roti ieu mawa ieu yang kadahar henteu aing mah teu hayang geus hayang ari tuh henteu imah yang kadahar bae antri jelema mun kuari antri ka Haji Pendi ditarima ngawarung aing teu kudu balanja ceknya lah ieu sakit tolol di mah rokok diberean dijual roti diberean dijual kabeh dijual nah ceknya ieu mah teu kudu modal emang dek tolol mah gampang asayuda hese asayuda teh ye kudu berangkat madak dimaknaan ku asaimun teh eta teh lain sambarangan nomor kadua talabatul ilmi santri eta kan santri teh ninggalkeun lembur jauh ka dulur ka indung ka bapak sanggeus cicing di pondok ngaji bae aju indung jeung bapana kadang-kadang pohoan nu kuduna mah sabulan dikiriman deui bani mah poho sabulan setengah can dikiriman deui pan eta budak mah terbengkalai tadi pondok teh ya masyaallah nyana ge ngalamun bae aing siboga bapatan teh ieu aduh ya Allah ya Rabbi aja budak lah balik bae mah jatuh dikiriman balik waalaikum ngomong saji jasia balik ieu aje nanaonan sia balik tuh lain disambut nanaonan Pak kuduna mah kan mikir heuh aing telat ieu ieu mah lain nanaonan sia balik je teu panetan henteu lamun nyeri hate anakna kulantaran anakna geus nujuleuna Allah gas aing mah geus kajen teu dibiayaan ge ku Gusti Allah ja kiaina ge mere dahar ieu ka aing tungtuna mah neumleukeun we Pak ieu talabatul ilmi pegatkan tina segala mah teh gede ganjaranana masyaallah puguh guzat mah ieu mah teh dibanan as-shaimun as-saihun lalakon ibadah ninggalkeun alam jasmani menuju alam ruhani ieu carita tafsir as-shaimuna dijerokeun deui atuh eta teh tadi ngalep ngaranna sakumaha dongeng tadi
sajidun anu ruku kabeh jeung nu sarujud al musalluna tegasna nu sarolat rakiun jeung sajidun teh teh kinaya kana salat sebab hiji ibadah anu dirukuan kecuali salat teu hiji ibadah anu disujudan kecuali salat dimimitian kunang tung dah nangtung masih keneh loba anu nyaruan tapi ketika ruku jeung sujud mah geus nu mantak nu dimaksud nama rakiun sajidun teh salat tapi nu diomongkeun nama rakiun sajidun teh jeung qaimuna sebab qaimun mah aya anu ngakuran tapi ruku jeung sujud mah teu aya nah nu bakal dibubungah ku sorga mukminun teh anu ar-raki'una sajidun sarolat salat teh maksudna manem bongkeun katawaduan ka Gusti Allah lantaran awalul maratibit tawadu lillahi ta'ala al-qiyam awalul maratibit tawadu lillahi ta'ala warruku wasatuha wasujudu goyatuha nangtung awal darajat DPDP ka Gusti Allah ruku pertengahanana sujud puncakna Masya Allah jadi salat eta adalah nudukeun kana kudu tawadu ayana dina sujud tawaduna adalah sujud geus kudunya watuh anal maksud minus shalah nihayatul khudu wa ta'zim kebanggaan di diri urang adalah beungeut awak urang teh anu dibanggakeun ku urang beungeut sebab iyalah nu paling dihareup boga sinar beungeut teh jeung boga harisma urang lamun neuleuh beungeut spm beus serem atawa beungeut jawara mata beureum kumis mablang jagot sempong awak kuru ceking teh eta kan urang sieun namun kuru jasa lamun lintuh jasa eta sieun tapi lo biasa-biasa mah awak kan teh sieun mah kuru jasa tapi kumis gede sieun urang ieu jelema normal teh sieun morfinis sieun tah iya ya jadi kebanggaan beungeut eta jadi kebanggaan jelema pang takabur teh jelema nu teu daek sujud sebab ieu lah teu daek diantelkeun kana taneuh saat si kasep saat si ganteng saat si geulis saat si hebat tetapi manehanana daek wudu kemudian salat Allahu akbar diperhatikeun kan ku Gusti Allah nangtung awal maratibit tawadu rukunya na masyaallah begitu sujud beungeut sakitu dimumule jeung mulyana tapi dia diantelkeun kana taneuh nu mantak pang hebat-hebat nama urang lamun salat di kamar nu hebatna langsung antelkeunana kana taneuh di masjid mah eueuh pan kuari mah taneuh eueuh kuari mah marmer sakitu di marmeran kita teh kusu urang mah ke samping pang bagusna pamer teh urang kita mah tamer urang tamer nyana pamer urang mah tamer nyana mah pamer maksudna samping nupang bagusna baju nupang bagusna sajadah nupang bagusna ya di jero masjid nupang bagusna kopeah nupang bagusna geus kabeh pang bagusna salat apa ngajamin husu kolbuna can dibersihan mah lain terletak pada pakaian pada kolbu pakaian manek bagus dek kumaha engke kolbuna geus bersih mah ngeunaheun ieu kolbuna supaya nyebut Allahu akbar teh hiji Allahu akbar Allah maha agung supaya datang urang ka Allah maha agung salat urang teh ya bener-bener tawadu jadi berarti beneran salatna aya sahabatna Rasulullah
salat hayang bener sih kumaha ti mimiti wuduna nu bener cak Kangjeng wuduna heula nu bener lamun wuduna bener salat teh bakal bener tu wuduna ge teu bener sakumaha papatong ngisang ieu wudu teh salat teh wal bener wuduna heula nu rapi hadirkeun beres salat ngiraheun bakal ieu kahuswanana engke ku Allah dibere aqrabu ma yakunul abdu ayakuna sajidan pang deket-deket da kaayaan hamba keur sujud ka Allah ketika urang keur sujud deketnya sarta ka Gusti sebab urang dek nempelkeun beungeut kana taneuh mun deuk menta urang keur sujud ka Allah keur sujud Kangjeng Nabi kakuping doana la usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi keur sujud Kangjeng Nabi a'udzu keur sujud Kangjeng Nabi a'udzu biridaka min sukhtika wa bi mu'amatika ridha mu'afatika la usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi Kangjeng Nabi keur sujud kan maca eta ya Allah ya Rabb urang ge mangtak naon sih urang keur sujud majikan kan ngadengekeun wah kaji kunaon ceuri majikan ge bagtara milu nya ge milu ceurik ajeuna urang hayang ceuri bae sia naon milu ceurik di kakak itu cerik bari sujud hayang naon goblok eta keur sujud urang naon kabutuh urang masyaallah ar-raki'un as-sajidun salat beungeut tuh sakieu mulyana dimumulai ku urang tapi daek dipake sujud geus sorga iyalah ar-raki'un as-sajidun masyaallah al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar urang nu nyaritakeun salat nya ieu keur carita bae heulanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu salatna 2 rakaat nya nama penting sholli sunat tahajud rakaatin Allahu akbar 2 rakaat doang ngan saquran bismillahirrahmanirrahim alif lam dzalika alkitab la raiba fihi lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaibi ruku engke wal yatalattaf wala yushriku ahada Allahu rakaat kedua waliat taraf datang ke kul a'udzu birabbin nas Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Sayyidina Umar salatna sarua 2 rakaat saquran Sayyidina Utsman mas sarakaat saquran jadi 2 rakaat teh 2 Quran ulah loba omong anu sejenya ieu mah urang asa urang nyaho bae mah heulanannya ulah loba omong eungap kadengena lu bentak Sayyidina Utsman mah gelarna ge Zinnurain teh ngabogaan 2 cahaya sebab nikahna ka putri Kangjeng 2 diborong Sayyidina Utsman ye kaya pupus nikah ka Ummu Kulsum tak Ummu Kulsum pupus nikah ka Siti Ruqayyah eta Sayyidina Utsman mentak Zinnurain perintah ku Gusti Allah ti Gusti Allah kawinkeun deui ka putra Anjeun Muhammad sebab naon salat tahajudna sarakaat saquran jadi 2 rakaat 2 Quran percis kos urang mah kitu murigak bulu ngadengena
Ya Allah ya Rabbi nurin. Masya Allah karim. Saya cerita kerana. Tuh. Sarwa Sayyidina Ali ge kos kitu badak khulafaur rasyidin kumaha nandinganan. Ese ngomongkeunana urang. Insyaallah karim. Kabelah dieuna dihitung ku urang, dihitung pembacaan. Lamun hayang tamat teh hayang tamat coba. Urang dikejar, lamun urang sajuz seperempat menit. Seperempat jam. Berarti kan sajam seberapa? Iya. Dari sekolah nanti naik bareng budaknya. Kunaon kadinya jawabanana. Inditkeun pod. Jadi berarti sajam seberapa? 4 juz. Sajam 4 juz. Jadi lamun 60 juz teh ya. Lamun 60 juz sabaraha jaman? Eta keur dikejar ku urang teh saparapat jam. Nah, lamun hayang rineh kan setengah jam. Urang sajuz teh setengah jam. Sok geura baca ku urang setengah jam. Kula masuk ngitung. Cek aing maca Quran coba ye. Lamun saparapat jam. Wah, bisa ngabuncal-buncal. Mus mun aya jelema bisa kan capek 20 rada deres setengah jam normal. Eta nu lancar setengah jam normal. Aing ngeunaheunana mah atuh sajam. Lamun sajam sajuz. Atuh berarti lamun hayang 60 juz. 30 juz. Tambahan lah. Lamun maksudna dua kali tamatan tah sarakaat diudag kurang. Jadi berarti 60 juz 30 juz eta kan hese tah. Ngudagna moal ka udag geus kurang moal bisa nuturkeun Sidina Utsman Sidina Abu Bakar Siddiq moal bisa nyana mah lain alam ieu ngalengkah ke alam ruhani okos azan Ki Bilal lamun didengekeun ku urang 60 km kadang Ki Bilal suarana Allahu akbar Allahu akbar 60 kilo. Kadenge kaselan berarti. Coba Haji Pendi tidak azan. Ayo coba. Di luar eta ngadenge bae kotok anjing bikin ka sia. Kotok batur. Bilal 60 kilo Masya Allah karim. Moal bisa diukur kukumaha ge eta mah suara karomah tah mah. Suara karomah jelema keur ngangon kararieu bae. Jelema anu keur di sisi jalan kararieu nu di imah kararieu Ki Bilal eta begitu adzan Masya Allah. Eueun nu teu ngajawab buah beh dihitung 30 kilo. Suara karomah tah mah. Ku ari ge urang bisa make HP. Streaming. Bener teh ngomong eta streaming. Sama baju awewe streaming. Aduh Gusti Allah. Ieu keur carita karomah mal ka udah urang sama geus alam nana. As-sayyun ar-raki'un as-sajidun. Aduh masyaallah. Pokoknya urang nyaritakeun sahabat-sahabat tentang maca Quran. Urang geus tinggal tabena bae mangga hese. Urang hayang istiqomah bae hese. Maca Quran. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Anu bakal dibere pangbubungan surga teh mukminun anu selalu marentahkeun kahadean. Ma'ruf nomor hiji adalah iman merentahkeun iman wa nahuna 'anil munkar anu ngalarang tina munkar hulu munkar adalah kafir berarti merentah iman ngalarang kafir eta kapan pang gede nah pagawean lamun urang nyita iman ngalarang kafir ka jelema nu kafir timbul bakal naribut
nanti jawab perangan al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar perang kajen kumaha hiji-hiji atuh hiji-hiji heula al-amiruna bil ma'ruf marentah kana kahadean dimimitian ku marentah iman belah dituna marentah ulama maksiat marentah kana keadaan ibadah wa nahuna 'anil munkar ieu nu berat mah nyegah tina munkar entak lamun teu disederhanakeun ribut di unggal negara kajian kumaha sebab ieu perintah amr ma'ruf nahi munkar kuari dibalik kuari mah amr munkar nahi ma'ruf dari boh merentah munkar ngalarang ma'ruf kuari kuari dilobah kuari ya Allah ya Rabb geus urang aya mah sabisa urang bae amiruna bil ma'ruf sabisa urang naon nu urang bisa diparentakeun jeung naon nu urang bisa dilarang cara urang bae melalui pengajian melalui rajaban maulidan jeung sajabana urang terapkeun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar sabisa-bisa urang sebab teu bisa kuari melalui birokrasi di negara geus lepas negara tina amar ma'ruf nahi munkar lepas nyana mah geus teu urusan amar ma'ruf nahi munkar geus lepas masyaallah karim lepas urusan ananya nama APBD APBN proyek urusan agama eueuh sementak ditegoran ku Gusti Allah banjir angin gempa tegor ku Gusti Allah ulah kamalina anteuing sia teh hari rub teh marukan kumaha kos pangeran bae sia aingin langit aingin bumi aingin sia aingin Quran sia ditoler-toler aing na aya sia ngeunanyeun aing podaran sia ku aing dialingan ku Allah banjir elingan deh ku Allah ayo gempa elingan deh angin urang zikir teh keur waktu aya gempa bae subhanallah 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 eureun bae gempa seserian deui banjir subhanallah subhanallah masyaallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah eureun bae banjir eureun deui sak Allah teh banjir deui kitu ku aing ieu teu ditahayu ibadah ka Gusti Allah jadi pamarentahna eueuh bae deui nu nitah eueuh nu nitah kembalilah kepada Allah DPR teh endahan pasini be nyung pasini hayu nitahan coba tuh ditahan babalik ka Gusti Allah lobakeun istighfar jadi urang ngeunaheun gitu tang ngadengena we nu ngahayu-hayu kejadian alam asal banjir kejadian alam gempa kejadian alam angin kejadian alam kabeh kejadian alam eueuh we kanu bogana ka ditu masyaallah ya al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah jeung jelema-jelema nu ngaraksa kana batasan Gusti Allah maksudna batasan teh li agamihi tegasna manu ngajagaan kana hukum-hukum Allah bil amali biha ku ngamalkeun kana hukum-hukum Allah mun hayang nyaho gede na hukum sapotong ayat ieu wal hafizuna li hududillah sapotong ayat eta teh sakitu tah nyaho bakal gede dah hukum Allah emang kumaha nu ngajagaan kana hukum Allah teh disebut taklif
Ari taklif teh pamerdih teh perintah kabagi dua, aya ibadah disebut ubudiyah, aya muamalah. Ibadah ya ieu teh urusanana patalina jeung salat, jeung beatuh engke dina fikih babus salat. Jeung nu patali kana salat wuduna, jeung patali kana syaratna, jeung patali jeung pembatalanana. Ieulah hafizuna li hududillah. Hite salat. Engke salat lagi aya fardu, aya nu sunnah, aya nu makruh, aya nu haram. Oh, ieu hafizuna li hududillah. Puasa. Bagian ibadah, puasa. Ieu kan puasa tah. Geus naon teh hartina puasa, kemudian puasa nu farduna nu mana, puasa nu sunahna nu mana, aturan-aturan puasana kumaha dibuat bae ke babus saum. Hafizuna li hududillah. Salat, puasa, zakat sarua. Dijieun kana fikih babus zakat. Haji, babul haji. Ya Allah ya Rabb, ieu tah wal hafizuna li hududillah jadilah bagian ubudiyah. Jieun bab ieu menang nyokot tidak hafizuna li hududillah aya bab salat jeung nu ta'alluq kana salat, bab puasa jeung nu ta'alluq kana puasa, bab zakat jeung nu ta'alluq kana zakat, bab haji jeung nu ta'alluq kana haji. Ya karim. Ieu wal hafizuna li hududillah. Sebab li ahkam kuari bagian muamalat. Bagian muamalat eta aya anu patali jeung usul asolah jeung anu guer asolah. Nu asolah ieu adalah bagian kana hawasul khamis, panca indra. Panca indra teh kabagina 5 atuh panca teh 5 indra, jadi indra nu 5. Mana hiji-hijina? Madzuqat rasa, malmusat ieu tah, masmuat ieu tah ceuli, masmumat ieu tah irung, mubsarat ieu lah mata. Dijieun dina fikih engke nu patali jeung madzuqat. Patali jeung madzuqat teh rasa, berarti ieu urusanana kadaharan jeung inuman. Eta lah madzuqat. Ayalah ke dipikir babut ta'am. Berikut jeung surbi-surbina. Lah geus lamun carita ta'am engke kabagi ka dituna aya nu nabat, aya nu hayawan. Geus lamun nu nabat sarana pertanian kumaha eta pikih ka dituna. Lamun anu hayawan kabelah dituna engke aya anu hayawan urusan mencitna, urusan nu dijadikeun udhiyahna, urusan anu dijadikeun buronanana jeung sajabana dijieun engke babna tina madzuqat jokotna. Masyaallah isa potong ayat wal hafizuna li hududillah. Malah geus setengah magrib. Ayo sia madzuqat. Tadina pikir teh lamun urang ngarti mah ya ngarti, oh iya babut ta'am, oh madzuqat berarti muamalah. Oh huluna namun urang nyaritakeun ieu teh babus saum, oh ieu teh bab ubudiyah ngaranna. Tina wal hafizuna li hududillah berarti patali jeung puasa ubudiyah. Bedana muamalah jeung ubudiyah naon? Ari muamalah mah lalim maslahatin mar'iyatin lidin. Lain gitu lalim maslahatin dunyawiyah. Ari ubudiyah mah lain ka maslahatan bangsa dunia. Lain ka maslahatan bangsa do bal libasohila mar'iyah din. Balik ka maslahatan agama ubudiyah. Jadi nyaritakeun ubudiyah mah nyaritakeun kemaslahatan agama, ujung-ujungna akhirat. Langsung ka majang patalina jeung urang mah doh disebutna. Urang nyaritakeun salat, urusanana pribadi urang jeung Allah. Urang nyaritakeun puasa, pribadi urang jeung Allah. Urang nyaritakeun zakat, pribadi urang jeung Allah. Urang nyaritakeun haji, pribadi urang jeung Allah. Tah, eta ubudiyah ngaranna urusanana pribadi, urusanana jeung akhirat. Tuh urusan dunia. Geus teu urusan duniana engke patalina teh mah jeung hukum di mana-mana ka urusanana mun ngacaukeun karak aya sanksi. Muamalah mah urusanana urusan dunia. Ya, nu tadi tah madzuqat tina cicip rasa. Berarti kan urusanana dahareun inumeun. Kuari malmusat teh nu diragap.
nu diragap teh baju taragapkeun malmusa geus mana nu haram dipake jeung mana nu meunang dipake ieu baju pakaian asupna malmusa wal hafizuna li hududillah aya aturan anu dipake ku urang teh teh aya nu haram aya nu halal kitu keneh barang-barang malmusat sendok piring pinggan jeung sajabana barang-barang dapur mana nu halal jeung mana nu haram istimalna malmusat karana termasuk awewe papa mana nu haram ditoel jeung mana nu wajib ditoel sia masal kos kitu be hudang dan aya nu haram ku urang diusapna malmusat tah deungeun aya nu meunang ku urang dicekel ka anak atuh ka dulur mah haram aya anu wajib ku urang dicekelna lamun anak ku urang ngagusur bae ka ieu geus teu kuat jasanya urang geus teu make calana ieu kula ieu tah eta eta malmusat ngaranna tah eta berarti kan babna bab wiko bab jima geus lamun bab jima marana malmusat kadituna eta kan berenana kudu aya bab nikah geus lamun aya bab nikah nu ta'alluq kana nikah babna engkena mahar bab imah bab kitu napakah tuh dijieun dan pikir tina malmusat kabelah dituna engke anu muzilah lin nikah anu ngaleungitkeun kana nikah tolak berarti engke ka dituna tolak teh kabagi-bagi bae tolak bain kubro dan sebagainya engke ka dituna aya anu ngaleungitkeun dengan cara sumpah ilah dengan sumpah zihar dan lain sebagainya eta pikir di huluna mah wal hafizuna li hududillah patalina jeung malmusat jieun babna sabaraha puluh kitab wal hafizuna malah geus datang ka magrib malah ayo sia karake madukot nomor kedua malmusat nomor katiluna masmumat nu kaambe naon nu kaambe ku urang aya nu halal anu haram aya nu makruh urang teh lamun nyium pamajikan diciumkan di ambean sunah meunang ganjaran tapi lamun dihandapkeun bujal ka handap udah coba-coba ambean ku sia buka di ambean eleh ke bodongkol mah tah ieu bos kumaha aturan-aturanana dibere dijieun babna dina fikih ya karim doh mazukot malmusat kemudian ayeuna mah masmumat wari masmuat nu kadenge ku ceuli mana nu meunang didenge cek fikih mana nu haram didenge mana nu makruh didenge kitu keneh mun sorot mana anu meunang dideuleu mana anu haram dideuleu mana anu makruh dideuleu geus diatur dina fikih ieu sakadar wal hafizuna li hududillah eta keur katali jeung asalah ku hari patali jeung tabaiyah teh urusanana urusan muamalah ngan bangsa tabai nah ieu teh urusanana aya anu hak milik kejadina aya anu luar milik aya anu jadi milik dengan sendirina aya anu wajib jadi ngamilik kudu jadi sabab kudu jadi naon kitu ngaranna dibere aya dan lain diatur jadi milik ku sebab jual beli B ngaranna dijieun engke dina fikih babul bae kabelah dituna bete aya baik bil ain wa ain bil ain benda jeung benda aya anu daen bil ain aya anu ain bidaen aya anu daen bidaen nu mana nu meunang jeung nu teu meunang geus diatur napi ngajual daen bidaen hutang kana hutang teu sah ngajual kuari urusanana ain bidaen bizimah kredit anu dua harga sah atur ku agama wal hafizuna li hududillah geus diatur kabelah dituna engke aya anu urusanana rohnu urusanana ijarah urusanana bab muamalah milik anu ngabistikeun kana jadi milik ieu urusanana waris tidak waris ke jadi tidak ahli waris ke jadi hibat jadi wasiat yang sajabana di dieu bab ieu
tina wal hafizuna li hududillah. Masya Allah karim. Nah, kabelah dieuna aya hak, gonimah, fae dan lain sebagainya. Ta eta teh kakarage kasupkeun kana jalbil manafi. Sedangkeun kabelah dituna daril mafasid. Dua hukum teh lamun teu jalbil masoleh daril mafasid. Urang caritakeun jalbil masoleh tak kitu panjangna. Sabara puluh kitab, sabara ratus jilid. Bab-bab lah bae tadi tangges pohara tah. Namun ku urang diatur rinci sedemikian rupa bakal nyaho urang. Oh, panyokotanana ieu ti dieu panyokotanana ieu ti dieu engke urang milihan. Oh, kitab ieu mah kieu ngomentar, oh kitab ieu ngomentar kieu ngomentar kita aya huluna wal hafizuna li hududillah. Ya Allah. Engke anu daf'il madar. Nah, daf'il madar teh urusanana aya anu hifdzul nasab, hifdzul mal, hifdzul ansab, hifdzul ukul. Ye daf'il madar teu meunang dirusak harta. Berarti kudu hifdzul amwal, cara ngajaga harta dijieun ku urang aturan-aturanana. Kemudian ansab turunan, hifdzul ansab, nasab. Berarti kan kudu dijaga ku urang. Ketika urang tengah jaga turunan kena sanksi. Tuh kan. Andai kata urang ngarusak harta. Cara ngarusak harta aya nu iklan anu kopiah, keur iklan jelas-jelasan berarti kan maling. Lamun anu sasamaran berarti kan nyopet. Kan aya aturanana. Iya karim. Geus lamun ayeuna jelas-jelasan kumaha hukumna dina fikih. Nah, sarikoh ngaranna. Lamun ayeuna sasamaran eta ngaranna copet, kosi eta copet ngaranna. Nah. Atuh aya aturan-aturanna. Eta tidak hifdzul amwal. Ayeuna hifdzul abdan, badan urang teh kapan kudu dijaga diriksa. Ketika dirusak berarti kan kena sanksi. Sangsina aya anu ngarusak awak sagalbang awak kulli nafsin. Berarti kan sawak sabeuleuh geujeur. Berarti kan di dituna teh aya babna engke. Bab teh engke bab kisos, bab had, bab dan lain sebagainya. Lamun ba'dil abdan ngan curup doang, ngan leungeun doang. Engke kan ti dituna berarti naon tah? Babda, bab had jeung sajabana. Masyaallah. Hifdzul amwal, hifdzul ansab, hifdzul ukul akal teu meunang dirusak. Dengan cara kumaha bae akal dirusak teh mabok, narkoba kena sanksi. Kumaha sangsina? Dijieun bab-bab dang. Ieu daril mafasid. Nah, iyalah wannahuna wal hafizuna li hududillah. Anu ngajaga ngariksa kana sapirang-pirang batasan Gusti Allah. Tegasna mah ngamalkeun hukum-hukum Allah. Urang kudu sadar lamun cek agama haram, geus teh kudu nemah oh haram. Lamun cek agama halal, oh kudu nemah halal. Saeukeun sanakeun ku urang. Oh ieu mah makruh, hayu tina ubudiyah, tina muamalah. Engkena dijadikeun bae 5 4. Geus ubudiyah, tina muamalah, munakahat, jinayat jeung jinayah. 4 jadi ngajukan kajonteun ka luar negeri, kajonteun ka mana bae nyaritakeun fikih mah huluna ngan 4 doang. Hiji ubudiyah, nomor kedua muamalah, nomor katilu munakahat, nomor kaopat jinayat. Ieu dan dina ayat teh ieu wal hafizuna li hududillah. Sakitu doang. Geus talar ieu teu bisa kabeh. Talar ieu teu bisa kabeh hese. Al hafizuna li hududillah. Ya Allah. Maha kawasa Allah, maha besar Allah, maha segala-gala Allah. Dengan sekelumit bahasa Gusti wal hafizuna li hududillah, tapi kerangkum kabeh, kerampid kabeh, pikih sop pikih kabeh sadunya aya kabeh di jero ayat wal hafizuna li hududillah. Nu 4 hulu teh tadi hiji ubudiyah, 2 munakahat, 3 muamalah, 3 mudakat, 4 jinayah. Tidinya dijieun bab puluhan kitab disarahan deui. Ya Allah ya Rabb. Nu jelas mukminun anu wal hafizuna li hududillah
ngajaga ngariksa ngamalkeun kana hukum-hukum Allah nyangakeun sadaya-daya kumaha cak Allah bae abdi bang geus percaya bae cak Allah haram-haram cak Allah wajib-wajib cak Allah sunah-sunah geus moal aya ruka-reka eta mah hawa nafsu teh mah nu kitu ngaranna cak Allah salat wajib abdi bandeg ngalaksanakeun cak Allah zakat wajib abdi bandeg cak Allah puasa teh Ramadan wajib mangga haji kitu keneh aya lain dilarang mah ku pamarentah basa aya corona tuh bandeg bae kitu teh tuh nya henteu kau di mah iya urusan-urusan nu dilarang soal jual beli berarti mau muamalah hambalah ya muamalah kitu keneh munakat mana kitu keneh jinayat abdi mandek nurut bae ka Gusti Allah jahirup malila di alam dunia nah wal hafizuna li hududillah ngamalkeun kana hukum-hukum Allah ieu anu bakal menang pangbubung wa basyiril mu'minin bungakeun ku anjeun Muhammad para mukminin sarana bere bil jannati surga ya Allah mukminin lanu boga karakter at-taibuna al-abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan-nahun 'anil munkari wal hafizuna li hududillah etalah anu bakal dibere pangbubunga surga wa basyiril mu'minin mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa muka mata hati urang sehingga urang bisa ngamalkeun ayat at-taibuna sampai dia jeung urang nemah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala hingga urang dibere ku Gusti Allah pangbubunga urang kabehan bakal dibere surga kabeh asup ka surga kabeh berangkat menuju surga babarengan jeung guru-guru urang jeung pemimpin-pemimpin urang dihuluan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala